Salasun la yang faumahuna amalun. Salah satunya nyata ukukul walidan. Saloba-loban ibadah orang ke Allah eta ternyata mangpaatna sama sekali ketika orang eta jadi anak durhaka ka kolot, henteu ngadenge ka kolot. Ngan permasalahan kieu babari ketika kolot orang eta masih hirup. Cara meminta maafna bisa secara langsung, ieu mun kolot orang eta geus ninggal lebih ti heula ti urang. Kumaha urang cara merubah status urang? Nu tadina jadi anak durhaka jadi anak anu berbakti ka kolot. Ternyata berhubung orang membawa Kangjeng Nabi anu sangat istimewa, cik Kangjeng Nabi kieu. Inna rajula la yamutu walidahu wa akun lahum fayadullah lahum mim ba'dihi ma fayaktubuhu lahu minal barin. Ketika kolot semasa hirup urang eta telok ngadenge ka kolot, durhaka bae ka kolot. Setelah kolot urang ninggalkeun urang lebih dahulu ti alam dunia, kumaha cara merubah status urang eta jadi berbakti ka kolot? Cek Kangjeng Nabi cukup ngadoakeun ka Allah. Maka ketika orang geus ngadoakeun ka Allah mah, status orang eta anu durhaka ka kolot dirubah jadi anak anu berbakti ka kolot. Oh mun jarah mah anaman jarro qabro abauhi kana baron lahu magwara akin wala mudayin haqquma. Urang mun sakali jarah